beres ngarit. Acan kewe lah. Sekedeng deui atuh di. Naon euy ngobrol teh mani uplek ya euy jiga nu serius. Nah. Lain iya nanya geus ngarit encan. Oh nginjem duit. Sama nih make ribut nginjem duit atuh jeung Kang Maman aing mah balad masing balad ge antep we. Yo lain geus beres ngarit. Oh, make jeung nginjem duit ka Kang Maman atuh. Nya kunaon cenah Kang Man diberen ka? Lain ye si Amu teh tadi teh lain nginjem duit. Nanyakeun ngarit ka urang tadi teh. Lain nginjem duit. Oh, rek naur hutang cenanya. Anyir teh tak kitu ai boga pamajikan teh aing mah ayo anyuk-anyukan sok tanyaho aing mah lah. Sok rarudat sakapeung mah mun leutik leutik gede ge ai teh boga mah hese naurna teh. Ai maneh nganyuk naon atuh? Ya, lain bet nganyuk tadi teh. Ya nanyakeun ka Kang Maman geus ngarit encan peda geus beurang. Nganyuk hutang, sok rupa-rupa. Nganyuk hutang nun teh. Jeung nginjem duit geranya ka batur urut nganyuk hutang. Ai usina ku aing yo di eta ai bungkus nang nginjem ka batur. Ai mani era aing aya. Oh nginjem duit geranya rek naur urut nun urut nganyuk hutang. Cokan dibere ku Kang Maman teh. Kieu ye nanyakeun cenah bisi kaburu sore. Oh, dibere aing masuk gagabal sok janji pisan. Aing mah kumaha atuh ai dibere kitu mah keur mah urang teh euy keur sulit ieu teh ekonomi teh hararese aduh aing jeung kala dibere kumaha naurna aing keok kieu atuh aing geus dibere mah kewe nya lah engke naurna urang lamun geus boga milik tah nya keun rek ditaur hatun kitu tah lain nginjem duit urang teh ngarit bisi kaburu sore ngarah-ngarareuna. Oh sedekah atuh hatur nuhun ai sedekah mamang sok ararera aing mah euy nya tah euy medel kajian ai pamajikan waksana nginjem tapi nya ai disedekahkeun mah hatur nuhun atuh kitu nya urang teh. Heuh mudah-mudahan we mang karena kasayaan emangnya ai sedekah kitu mah hatur nuhun pisan eta teh mudah-mudahan emang dilancarkeun dina usahana panjang umurna seueur rezekina mudah-mudahan oge sing digentosan ku Allah nu berlipat ganda hari kitu mah alhamdulillah keun udah ngomong gitu mah da sekali ge amin engke heula dan dari rek mayar ayeuna ieu mah engke ai boga mayar mah ngan mudah-mudahan nya emang dilipat gandakeun ai mayar mah engke tong waka menta ayeuna engke ieu mah ngaaminkeun encan boga tong nampan ayeuna ai atuh lain ge nganyuk ai boga ayeuna mah da pamajikan kitu teh mah kapan doa di dinya hade ka urang pamajikan tong nampan ayeuna da urang mah can boga kitu jang mayarna urang mah ada tadi teh kandong anu alus eta teh kudu diaminan aing keukeuh kudu dibayar ayeuna pamajikan kitu teh mah lah make jeung raribut nginjem duit kanu kieu atuh ari doa anu alus mah urang teh da kudu diaminan atuh urang mere ayeuna kudu mayar ayeuna malwaka hampura malwaka ayeuna mung ayeuna ge kitu mah ayeuna mah anu alus anu eta mah kudu diaminan tuh urang teh da eta mah doa